Nah jadi Jo cerita ti si Indra Indra. Oh, yang si baru Indra datang. barudak. Nah, jadi kan apalah yang cerita ke si Indra teh kan jadi tulang punggungnya ketika manena lulus sekolah karena bapaknya keburu maut. Nah ketika lulus sekolah SMA teh manena langsung mikir yang jadi kepala keluarga lah gitu nya gawe dan sebagainya. Di saat eta teh manena loba pisan ujian ketika manena kudu jadi kepala keluarga terus manena ge diusir di keluarga besar bapakna jadi manena bener-bener diusir kan untungnya manena geus boga gawe hari teh terus pulang keluar weh di keluarga besar itu jam enam mah kontrakan sampai mengenang kabar ti babaturanna raya aya tempat ya rumah kontrakan murah cuman posisinya di pojok gang buntu gitu di mana 2 lantai karena karena butuh gitu di survei lah si Indra deh tinggal ke tempat namanya memang kumuh gitu posisinya di pojok tapi karena murah ya diambil lah gitu pindahlah keluarga si Indra teh jeung si Indra teh ka imah eta 2 lantai tapi lantai 2 geus teu kapake Kosong. jadi nu ngahuni di handap teh cuma beberapa orang termasuk si Indra cuma 4 kamar gitu di handap teh termasuk si keluarga si Indra teh nah tidinya si Indra memang penasaran ya aya rasa penasaran teh kok aya tempat murah gitu tapi penghuninya kok tidak banyak tertarik gitu orang untuk tinggal di sini tapi dipikir-pikir ya udahlah gitunya ambil pusing lah gitu jalanan hirup we pokoknya selama beberapa waktu menenan cicing didinya aya mulai keganjilan si Indra teh mawa indungna aya si Indra terus 2 adina umur 8 tahun jeung umur 4 tahun nah, kejadian keganjilan pertama ya nu karasa ku si Indra adalah ketika indungna ngomong ka si Indra teh adi mana cokot tuh keulin di lantai 2 oh sasaha soalnya di lantai 2 bisa nana kaunya disusul lah ke lantai 2 ningali adina nu bungsu nu umur 4 tahun eta keur nyanghareup ka kamar hiji panto kamar jian keur ngobrol 4 tahun gitu untuk 4 tahun gitu si teh kenaon adi urang gitu. Terus ditanya kenaon keur ngobrol jeung nenek padahal pantona nutup nah si dina panto eta teh aya tulisan aya nomoran 3 hiji 4 sedangkan kamar-kamar lain cuma eta unggul gitu hariwang lah si Indra teh dicopot buru-buru ada nanti bawa ke handap itu kejadian pertama kejadian kedua adalah ketika si Indra balik gawe terus ningali adina nomor 8 tahun keur diuk dina tangga keur dahar kue jadi aya kue-kue basah gitu terus ditanya ke si Indra teh kue di mana oh dikasih usaha ku nenek di lantai 2 sedangkan di lantai 2 teh usaha kosong teh si Indra teh kan beki-beki hari lah nenek mana ayah nenek cina tadi ngasih iya kuenya bener dimakan gitu kan dimakan ku adina buru-buru langsung kita masuk ke kamar lah adina teh nah ternyata lain cuman adina hungkul malam hari itu tuh di teang gitu kalau lantai 2 can penasaran si Indra terus aya kabar ti indungna bahwa indungna teh pas reka kamar jadi kamar mandi teh terpisahnya untuk kamar mandi dalam gitu aya di pojokan gitu kamar mandi bersama gitu ketika malam-malam si indungna deka kamar mandi nyium bau kembang aja bau dupa tapi arahnya di lantai 2 indungna tuh ambil tuh ngawawanikeun diri terus kaluhur itu justru makin sieun gitu dengan hawa was gitu langsung masuk ke kamar teman-teman kan pernah diceritakan si Indra sih gitu nah mulailah rasa penasaran si Indra teh kan aya naon sih sebenarnya di lantai 2 teh gitu manehna ketika libur gawe cicing di tangga jadi diuk di tangga kieu gitu nungguan apakah bener aya sosok kan aya nenek-nenek nu tinggal di luhur gitu nya parwek tapi lantai 2 bawa lampu di lampu mah hurung lampu mah hurung cuman keadaan kan udah nggak ada orang jadi berantakan lah gitu nya bala gitu tungguan jam 10 jam 11 sampai jam 1 semuanya rada tunduk ya nungguan manehna kasarean jadi nyarannya kan tembokan tangga gitu tak kieu gitu
manehna teh nyaho eta jam sabaraha tapi ketika manehna keur sare kageureuwahkeun soalna anu ngadupak manehna jika anu ngaliwat ketika manehna sare kitu teh anu ngadupak manehna rek labuh tingali ini jadi make kabaya make samping buk di konde tapi geus bararodas teh buk teh geus kuis sungkul posisi sini ini kahandapkeun kaluhurkeun nah didinya si Indra teh mikir ieu saha tapi urasa sieun gitu dinya dengan ieu saha apakah nu boga kontrakan gitu tapi asa campuran ningali gitu ataupun tinggal di dinya tapi campuran ningali oge gitu dituturkeun ku si Indra teh dituturkeun pas ini nembak geus muka pantau kamar tilu hiji pada pasti bukakeun dia malik ka sini kieu ningali beungeut pucuk pisan kita di sini gitu si Indra sohat meureun lumpat ke handap manehna teh balik ka kamarna naon urang tinggal di bieu gitu eueuh bicarana naon cuman saling ningali unggul si Indra pasti karena ningali eta wah iya mah orang yakin kudu keluar ieu lain jeung gitu pas kan kondisi kesare tah keluargana pas besok nah pas udah mulai siang pagi-pagi ngomong ka indung mas sigan kudu pindah ieu mah geus lain tempat nu nyaman nu bener-bener aman lah gitu sih anu bagangguan indung lagi memang mengiyakan yang satu kurang beberes ayeuna beberes barang Delila bu adina nomor 4 tahun berarti dijil di luar kanu pantau jadi di dinan di hareupeun pantau kamar terus bari ngomong nah mau nya mun cek Sunda teh nah rek ka mana rek pindah gitu rek pindah deui kunaon sieun ka si nenek cek adina nomor 4 tahun sieun ka si nenek langsung nenek saha tadi nenek bilang jadi si Geno tong sieun geus ningali urang aku udah pindah sagala tapi ngomongnya ke adina madak cek adina teh takut sama si nenek langsung didinya mah cokot ibu nya adina cokot itu buru-buru ini mah adina bawa keluar si eta buru-buru si Indra teh buru-buru packing buru-buru ieu mah balik gitu sekarang soalnya adina geus ningali dan manehna geus sadar manehna ningali manehna buru-buru keluar intina mah geus barang keluar terus manehna neangan kontrakan deui nah sempet pas manehna nyokot barang terakhir nu tersisa gitu terus ngobrol aya teu jauh tidinya ya warung biasa gitu terus ditanya nah ngali deui naon aya naon cenah kunaon bet ngali nyarita lah si Indra tidak karena geus keluar oge lah diceritakeun gitu. Memang cenah di lantai dia aya daya taman ngageugeuk tiba-tiba. Tapi heran nanti ditanya ku cenah ge. Asma teh ka kamar anu aya nomoran eta. Nya ada di dinya. Naon teh? Eta teh si simpenan anu boga kontrakan baheulana. Jadi pesugihan gitu. Tapi si nu boga kontrakan udah meninggal. Jadi lain iniina lain. Jadi memang makhluk anu memang disimpan mungkin untuk pesugihanna gitu. Posisinya di dinya. Posisinya di kamar eta. Dan sampai ayeuna ge si Indra teh masih kena bingung. Nah, bet aya nomor 374. Eta teh masih kena tanda tanya, nah kudu 374. Sedangkan nu lain nomorna eta can pernah ditinggali jero kamarna ya namun atau geus semua kamar di dinya kosong. Oh, naon kosong semua. Pintu nanti sebenarnya kebarukan. Pintu nanti dikunci. Tidak karonca, cuman memang udah berdebu lah gitu. Terus yang banyak laba-laba, sarang laba-laba dan sebagainya. Cuman ketika si Derry pas malam-malam di sini nih, posisinya kami pantun naruh. Jadi si nenek tadi seolah-olah sih kan muka pantau. Jadinya dan itu posisinya ya camani. Harcamani. Ya orang pernah ke Immanuel Harcamani. Di Harcamani itu jauh di lapas. Ya daerah-daerah sekitar lah. Gitu. Oh 3 hiji 4, untung lain 3 4 7 nih.
Oh,